الدرجات بالجنة ينبغي بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'dil ma'ruf wajtanib al-munkar wa yuzur ma yu'jibu udunaka ay yaqula lakal qawmu idha qumta min 'indihim fatihi wa yuzur alladhi taqrahu ay yaqula lakal qawmu idha qumta min 'indihim fajtanibuhu rawahul jamaah. Alhamdulillah, ina wakasena orang sedaya tiasa bertekung lawung ina seperti biasa ba'da asar urang sadayana ngaos ieu kitab Mukhtarul Hadis di atas ayeuna kitab Mukhtarul Hadis nyaeta bagian hadis anu kedua anu mana nampi pusing kuring dihaturkeun lebih tening eta keterangan ti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana hartosna kirang langkung iti kudu datangkeun anjeun. Mangga tulis iti kudu datangkeun anjeun al ma'ruf kana kahadian al-ma'rufa kana kahadian al-ma'rufa kana kahadian wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun al-munkara kana kamu al-munkara kana kamungkaran wangdur jeung kudu ningali anjeun wangdur jeung kudu ningali anjeun ma yu'jibu ma kana perkara yu'jibu anu ngagetkeun perkara udunaka kana cepil anjeun udunaka kana cepil anjeun ayyakula kana yen nyarita ayyakula kana yen nyarita laka ka anjeun al-qaum kata Nabi al-qaum pirang-pirang qaum idza kunta di mana-mana cicing anjeun idza kunta di mana-mana cicing anjeun idza kunta di mana-mana cicing anjeun minindihim di sagigireun eta kaum minindihim di sagigireun eta kaum ada Nabi dimunggu eta pirang-pirang kaum Fatih tamangka kudu ngadatangkeun anjeun kana perkara Fatih taku mangka kudu ngadatangkeun anjeun kana eta perkara wangdur jeung kudu ningali anjeun wangdur jeung kudu ningali anjeun alladzi taqrahu kana
anu mika ngewa anjeun kana anu mika ngewa anjeun maksudna perkara nu mika ngewa di ayakula karena nyarita maka kanjen sarwa adina jangan diluhur min yang dihim ya gitu deui nisbahna dinya domina ka him di dieu nyata ka kaum di segigeun eta kaum ira-ira ka kaum atau di muat ka kaum di pinggiran eta kaum ayakula karena ngomong ada ayakula karena jadi kata anjeun al qaumu saha kaum ida kunta di mana-mana cicing tak di mana kaan anjeun sarua jeung diluhur artinya min indihi mah kitu deui sarua min indihim sarua jeung diluhur singeureun eta kaum pactani buhu tamang ka kudu ngajauhan anjeun kana eta barokah Ruahul jamaati sudah selesai tadi diaturkeun i'til ma'ruf cek kanjeng Nabi ieu sabuah perintah merupakan perintah kerkasaha kerka orang sada ayana anu ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngaku mahabbah ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu hayang diaku janten umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka laksanakeun ieu perintah cek kanjeng Nabi i'til ma'ruf kudu ngadatangkeun kana kahadean cek kanjeng Nabi i'ti kudu ngadatangkeun anjeun al ma'ruf kana kahadean jadi urang nu kudu ngadatangkeun kana kahadean nu kumaha cenah kahadean teh lupa loba rupa-rupa kahadean teh hal nu leutik dina sapope seperti urang suranye unggal panggih jeung babaturan macakeun salam terus sasalaman silih doakeun eta teh mangrupakeun kahadean panggih patatung jeung babaturan assalamualaikum waalaikumsalam sasalaman atuh eta teh mangrupakeun kahadean hal nu leutik tong disakarekeun nah orang mah kadang panggih jeung babaturan teh gitu kemana jang kade euy ayo kemana bro kade bro lain silih doa kalau kapal bro ayeuna turun bro gitu jadi silih doakeun eta hal kahadean nun kanu butuh nalang kanu susah tetangga keur butuh kurang ditulungan babaturan keur susah kurang ditulungan tanpa aya dina niat dina jero hate hayang digantian ku makhluk. Nah, ulama kadang lamun ngabantuan teh hayang kagantian ku makhluk kan deui Allah yang dipuji ku makhluk kan teh sarua. Ma'ruf di dieu kahadean loba lain saukur kitu. Akhlakul karimah nyata mangrupakeun kama'rufan. Akhlakul karimah merupakeun kasaehan. Mata orang kudu ngadatangkeun kana eta akhlak anu ma'ruf, akhlak anu sae, akhlak anu alus. Kalau saluhureun ka sahandapkeun ka babaturan sok batakeun kahadean dina ucapan, dina laku lampah. Kabehanana sok datangkeun kahadean. Loba rupa kahadean.
boga harta sedekah teh merupakeun kahadean. Ulah waktu luang wiridan eta teh kahadean. Ka tatangga jieunkeun kahadean keur masak jengkol ka ambeut, si ambeutna teh ambeut jengkol teh sok tawaran, tawayah nu milaran sia. Wah tetangga teh ngambung belum disebut asin, jadi di mana ieu masak? Pasti manehana teh seetikna mah beuteungna nyialna sinyal hayang asin. Urang teh dibere bakal disumput eta tangga asup ka jero dieu make tutung saji. Tutup saji. Aya tetangga cenah asup we tutup saji ditimpah ku bata jeung batu. Nah teh angkat. Allah. Tah tekannya Nabi itil ma'ruf lobanya merupakan kahadean. Mungkin secara orang ibadah pasunatan jeung saja bilangan ditekankeun dina keterangan ma'ruf di dia dina bab muamalah dina bab sopopoe dina bab sosial mah urang kudu ngadatangkeun kana kahalusan, kana kasayan. Dina akhlak utamina. Wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun al mungkar kana kamu karan. Jauhi kamungkaran, jauhi pi omongan nih dina mah itu. Jauhan hal-hal anu bakal nyelakakeun kana diri. Akhlak goreng jauhan, abok jauhan kamungkaran. Nanti ngomongkeun batur jauhan. Loba hal-hal kagorengan. Maka jauhi. Sabab ieu paranah kaja Nabi wajib jeung kudu ngajauhan aja al-munkar kana kamungkaran. Kamungkaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muha Allahnya lain di muha mata manusia. Kadang di muha mata manusia mah sok rada teeling. Nah, jelema ngaji Quran itu iya dan terus apa atuh kampungan. Kalah nyarek. Tentunya kan omongan. Eta mah lain kudu jauhan lain. Lamun urang ngaji Quran, urang ngaji agama terus aya nu nyarek. Intina mamanehana nang hewa ka urang teresep aya nu ngaji teresep speaker dipake sholawatan jeung lain sajabina. Lain kudu jauhan eta mah. Kudu dihajar. Dihajakeun, dihajar. Hajakeun teruskeun urang dakwah, teruskeun. Itu hendak kuat-kuat teuing atuh tuluy bae. Ulah kana. Doakeun si malaikat aya. Masa itu apa terus teh. Kan dicek syariat cek Allah maka ada 10 kahadean. Pakai. Kan di Allah bawa 10 kalusan. Ya. Terus dibayar tak? Terus dibayar tak? Itu jadi karena sekuliur itu di dalam hawanya keadaan mana kan maksud dia singkahan kamungkaran singkahan pi omongan di muka Allah Subhanahu wa ta'ala perkara-perkara anu matak nyegah atau perkara-perkara anu matak haratankeun benu Allah Subhanahu wa ta'ala eta teh mangrupakeun kamungkaran maka kudu dijauhi urang-urang sadayana. Oke lamun orang hidup bermasyarakat hidup di hiji kaum, hidup di hiji lemur, itu hal teh bakal batak diomongan ieu. Secara syariat, secara di Allah, secara akal manusia bakal diomongan maka jauhi. Seperti non abok, judi, terus tadi masang nukaran itulah zaman kowe loba. Maka jauhi sabab batak diomongan unggul. Siap. Wanjur jeung kudu ningali anjeun, mayu jimu udunaka. Jeung kudu ningali anjeun maksud ningali dia perhatikeun ku anjeun ma kana perkara yujibu anu ngagetkeun eta perkara uduna kana ceuleuh anjeun. Maksudna urang kudu lain kudu ditempo kieu lain tapi maksudna perhatikeun ku urang. Pikir ku urang setiap perkara anu datang kana jeung urang. Ayakuna laka kaum
anu ngomong atau nyarita laka ka anjeun alqaum sasakon ida kunta di mana-mana cicing anjeun mengilihin di momo eta kaum pati mah kudu ngatakeun anjeun kana eta pan karena perhatikeun ku anjeun dinalikana anjeun cicing di hiji lembur cicing di hiji kaum sok keregetkeun perkara-perkara anu matak ngadatangkeun kamaslahatan perkara-perkara anu matak ngadatangkeun kahadean di mungguh eta kaum maka laksanakeun perhatikeun wanggu di dieu perhatikeun sok pikir rakepkeun naon ieu kahayang ieu kaum teh naon perkara kahadean dina ieu di ieu kaum teh maka patihi sok laksanakeun dina eta kaum misal aya gotong royong kan kahadean di mungguh eta kaum jeung kahayang eta kaum maka laksanakeun patihi datangkeun kahadean dirinya terus sok aya geuning rejeung boh acara muludannya masyarakat sok aya yang muludan atau rajaban muharaman jeung lain sajabina atau pembangunan jeung lain sajabina kana teh manglupakeun suasana masyarakat nya kahayang eta kaum maka sok tuturkeun laksanakeun gawean eta perkara merupakeun kahadean anu dipikayang ku eta kaum sing ngarumasakeun urang teh naon ngumbara ya urang kan arajeun kata di lemburna masing-masing masantren di tempat-tempat atau penata. Jadi pasantren teh akurna kieu jam sekieu ngaji jam sakieu kudu ngaji jam sakieuna naon kitu kegiatanna maka patihi. Sabab eta kahayang lamun ceuk urang mah kahayang aturan nu aya di pasantren. Tah urang hirup di naon dia beureum kitu. Perhatikeun naon ieu kahayang ieu. Masyarakat ieu di pertempatan pati lamun dina kahadean kamaslahatan wandur alladzi takrahu ay yaqula lakal qaum idza kunta min 'indihim fajtanibu jeung kudu ningali anjeun merhatikeun anjeun alladzi takrahu kana anu migawe anjeun anu mikangewa gitu anjeun ay yaqula laka al qaum idza kunta min 'indihim fajtanibu tah sabalikna urang ge kudu ningali di dieu maksudna perhatikeun ku urang baca ku akal pikiran ujang ku pikiran urang pikir ya setiap perkara anu matak kadatangkeun ka urang pikangewa di mungguh eta kaum pastani buku jauhan sabab bakal mau dimaslahateun nu aya pimadarateun dilakakeun we di urang sidik apal aturan di dieu teh dilarang di eta kaum teh teu hayang boga warga masyarakat anu sok abok deuh teh abok atunya ditanyongkan itu eta misalna loba hal-hal kamungkaran di dieu loba hal-hal kamadorotan di dieu anu urang kudu dijauhan sangkan urang hirup di dunia waluya di akhirat pinanggih eujeun bagja intina dina ieu keterangan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marentahkeun ka urang kana nyeun hal kahadean jeung ngajauhan kana kamu karan di mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menikana urang cicing di hiji kaum apal eta anu matak dimaslahatkeun ka eta kaum jeung diri urang maka laksanakeun tapi sabalikna lamun mah ieu pagawean makal matak ngadatangkeun kangewa ke diri urang maka jauhan intina ieu dina keterangan hadis anu kadua kita mukhtarul hadis mudah-mudahan aya manfaat tawabul khusus ka diri simpuri umumna ka urang sadayana apunten rasul bila kala padana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.